Iya Waji. Ngajak we ka dieu ten. Jadi dia urang teh teh keur riweuh Waji euy. Riweuh kumaha men? Di lembur uing mah gitu. Jadi loba jelema nu kahipnotis Waji euy. Waduh. Kahipnotis. Heuh, jadi harta benda teh bicara kuatan kudu kahipnotis. Oh, terus maksudnya kumaha kaitan jeung maneh? Jadi urang teh kan nya urang sekarang lamun jelema mah sieun nya. Heeh. Tah, ieu mah sugan Wah Haji sugan boga bolongan ieu kumaha carana nya supaya urang teh ulah beunang kahipnotis gitu Haji. Oh, atuh eta mah gampang men. Maksudnya gampang Haji? Nya aing boga jampenan nu kitu mah. Aing mah geus moal kahipnotis pisan atuh. Oh, berarti mun tukang hipnotis ka Haji mah geus moal beunang. Moal beunang, aing mah boga jampena. Wih, kayak gitu Haji. Guru aing kitu mah. Namun kitu mah. Pokoknya mulai ayeuna wing angkat jadi murid Haji. Geus diangkat ku aing. Geboteun gitu. Barangkeun si angkat mah ku aing. Gitu Haji. Jadi sok tunihin. Jadi kudu silih tulukan Haji. Urang teh enapan loba duit ya. Jadi bisa kahipnotis sieun. Wah, beres ya. Ya apa duit loba pangabutuh. Dibere jampe mere eta duit. Yang kayak dibere lah mun geus berhasil. Tapi kudu diapalkeun ya kudu fokus. Oh, lamun diberi jampe. Oh, jampena? Iya. Demi bisa ngahipnotis batur supaya orang ulang ngahipnotis, siap Haji. Sok apalkeun. Siap. Siap teh. Berarti orang teh otomatis bisa ngahipnotis ka batur berarti? Bisa. Jadi lamun aya batur ngahipnotis urang dibayarkan ke urang. Tah. Jadi kudu kosong Haji mah moal beunang kahipnotis. Moal beunang pisan urang mah men. Aing bukan jampena aing mah. Papagan Haji, siap. Daek dipagan. Siap, daikeun ya. Kudu langsung apal ya. Siap. Jadi jampena teh kieu men. Semar semir dina biwir, semar semir dina biwir, ruhak ruhai dina letah, ruhak ruhai dina letah. Poek tepak tek. Geus tah jelema poek teh inget naon. Semar semir dina biwir, ruhak ruhai dina letah. Poek. Haji. Amen. HP mana HP? Ini men. Di HP men. Harus Haji ya. Gelap. Haji orang butuh duit Haji. Bukan duit Haji. Duit Haji. Jeung dompet we. Geus sia kabeh nya. Eta jam halus tah Haji, jam halus geuning tah. Jam. Hayang sia. Hayang Haji. Hayang jam halus tah. Men. Tah. Cigeula nya di nya. Nya siap men. Urang nek modal heula. Aduh. Si Samin kemana sih? Men. Jam tangan aing kemana men? Handphone aing eueuh. Waduh.